disebutkan Rabbu, disebutkan Rabbi, Allah disebutkan Rabbah. Tegas nama Allah teh ngurus kana sakabeh alam. Termasuk urang ieu soca dikicepkeun ku Allah. Bilih teu percaya bahwa diri urang diatur, diurus ku Allah. Alam ieu diatur ku Allah. Urang titenan, urang tapakuran, eceuk apal cak-cak henteu. Eceuk apal cak-cak henteu. Punten ari cak-cak bapak kahakanana naon? Punten sanes kasarnya nyebutkeun kahakanan teh pan kacak-cak. Piraku ari cak-cak tuangna naon? Cing mana nu bener cak-cak kahakanana naon atau cak-cak tuangna naon? Kahakana. Dah hese ngobrol Sunda teh Pak kadang-kadang hayang lemes kalau kasok jadi ngaco. Panteu saeutik jamaah ngobrol jeung ustad peda hayang lemes, peda ustad boga hayam anyar magar. Aduh cenah ustad nilai lucunya eta putra hayamna. Aduh, piraku nyebutkeun putra hayam. Da peda hayamna nu ustad. Jadi nyebut lagi putra salah henteu. Salah ka hayam mah anak we. Tinggal ustad teh boga warung urang rek ngaliwat. Aduh ustad cenah ieu tinggal mastaka asin lagi caroplok. Piraku ka asin nyebutkeun mastaka. Peda anu bogana ustad anger we najan ustad oge nu bogana ari ka asin mah nyebutkeun teh hulu babatok kira mau asin babatok ari cak-cak kahakanana naon leungit ari cak-cak osok newak leungit kunaon cak-cak newak leungit ulah pamatu diiraha cak-cak boga pamatu. Nah di jema buat tinggal siluman cak-cak. Cing bener ngajawab ari cak-cak newak leungit kunaon? Bulan kubahamna kuletahna. Ari eceuk osok newak cak-cak. Eceuk osok newak leungit. Cak-cak osok newak leungit. Ari eceuk kapinaon ka cak-cak. Ari bapak lamun newak leungit kunaon? Sabari hiji pandanganna. Nah, hirup teh eleh ku cak-cak nih. Jalma boga akal disakolakeun tanaga pedas lewat leungit bari jeung ku leungeun-leungeunna dua. Cak-cak ku Allah teu dibere pikiran. Lewat leungit bari jeung ngandalkeun ngan saukur kuletahna. Saha manusia nu jago di dieu nu bisa ngelehkeun cak-cak. Nah, aya di dieu jalma gagah jago badag lewat leungit kuletah. Aya di dieu awewe nu bisa lewat leungit kuletah. Mun aya dikawin aja. Teu kuno hayangan urang madangmu. Di mana kagagahan manusia teh geuningan eleh ku cak-cak teh. Osok newak leungit urang. Kunaon eceuk? Sabariji pananganna? Geuningan eta eceuk ka warung sok melibat nyamuk. Da teu beunang ku leungeun kitu Ustaz. Geuningan eceuk geuningan eta masih keneh di ka pasar meuli raket nyamuk teu puas. Ngalawan leungit oge sagala dibeuli. Eceuk kantos aya cak-cak ka warung melibat nyamuk. Lamun hirup di alam dunia tadi atur ku Allah, cak-cak bakal kalaparan eceuk. Laras kitu. Dan cek Allah, hei cak-cak tong sieun tong hariwang tong bayeung ya. Wa ma min dabatin fil ardi illa Allahi rizquha. Sakur makhluk nu hirup di alam dunia seperti anjeun anu ngan saukur bisa naprok lamun waktuna anjeun geus dahar cak-cak anjeun bakal bisa dahar katewak leungit nu hiber ku anjeun kuletahna. Nah jeung betul sagala. Sia teh mah digeunahon betul. Sanajan gagah manusia disakolakeun luhur tapi punten lamun cek Allah hei manusia anjeun kasep anjeun geulis boga tanaga bedas ka panggul tah 50 kilo oge ku anjeun parek teh tapi punten ku kami anjeun moal dibere kakawasaan newak leungit ku careham anjeun ku letah anjeun ku baham anjeun ku lambai anjeun moal aya manusia nu bisa newak leungit ku letahna laras kitu. Jadi hirup lain diatur ku akal, jadi hirup lain diatur ku tenaga, tapi hirup diatur ku kersaning Gusti Allah, ku kudrah jeung iradatna Gusti Allah. Cicak cicak ding ding ding. Mana mah ding 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 ding, sia teh ding ding ding.
Jadi Pak cicak cicak diam datang seekor nyamuk dicapluk sih. Iya kan orang lagu Sunda mah ecel lamun newa ku bibir ditangkap dicapluk. Dicapluk Pak di Sunda mah beda jeung Indonesia Pak. Di Sunda mah lamun di Indonesia mah lamun lagu teh jatuh we. Hareup jatuh, ka tukang jatuh, ka bibir jatuh. Coba di Sunda. Lagu ka payun ti kusruk. Lagu ka tukang ti jengkang. Lagu sukuna hungkul ti kosewat. Lagu jeung awak-awakna ti geblung. Lagu jeung awak-awakna nepi teu ka ciri ti bumbuy. Da Sunda mah atuh ecel nikmat. Leres kitu henteu. Dina bahasa Indonesia mah lamun manis we geus hungkul. Di Sunda mah lamun amis ya amis. Tapi lamun leuwih ti amis disebutna biung. Biung nah ieu orang mana teu apal biung. Biung. Di Sunda mah lamun amisna kaleuwihan disebutna biung. Biung tuh. Pahit dina Indonesia ya pahit. Tapi di Sunda mah lamun pahit leuwih ti pahit. Melel. Sok kabohong keur ngaji ieu. Dirahep aja jadi melel. Ai pahit deui naon jadi disebutna? Halal. Oh, heuh bener. Nya ceuk ge ngabohong. Bau di Sunda mah ya bau, tapi aya leuwihna lamun bau na make teuing disebutna bau teuing. Paham. Pangsetnya pangset di Sunda mah tapi lamun pangset na make teuing hayang kawin teh. Tadi urang mah lamun masak pangset itu hayang kawin cenah. Melel kakar. Di Sunda mah Pak, aduh, masya Allah nikmat. Lamun asup ka mana we cel? Ka jero. Lamun naik ka mana? Lamun turun ka handap. Lamun keluar bijil. Borojo. Madinya we kos rek we tukang abdi mah. Atuh da uduna jarum coklat. Abdi masih demi Allah embung teu hayang dibere udun jauh. Kamari ge suing ka dieu jarum. Suing geus kamari ka dieu teu bisa ngomong dua poe ku jarum. Kenyopan we hanteng ngebulung teu. Hayang mah. Sok coba bahasa Indonesia aja masuk ke mana? Ke dalam. Naik ke mana? Atas. Turun ke mana? Ke bawah. Coba kalau keluar? Keluarnya. Terlengkap bahasa Indonesia masuk. Coba masuk ke mana? Masuk. Coba masuk ke mana? Dalam. Naik ke mana? Atas. Turun ke mana? Bawah. Naik keluar? Keluar? Tanyakan kayak kabur bahasa Indonesia barudaknya. Bu, kami masukkan ke dalam, naik ke atas, dia timu balik bu ya, turun ke bawah, kami keluar itu ke mana? Cegurnya paling gitu, rumah hadinya we keluar mah rek pulih, hap, lalu dicapluk daripada kau mati sini, dicapluk. Ya teh cenah kumaha mau balik teh kalau kan nerangkeun cak-cak jeung reungit jauh-jauh titah ngaji teh ti batu jajar ece lamun hayang mah disurahkeun buka Quran aku ece dina surah Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yastahi ayadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Innallaha sanyana Gusti Allah eta la yastahi moal ngarasa era Gusti Allah teh Gusti Allah ayat ribakan ayat tengah jadikeun Gusti Allah masalan kana hiji perumpamaan ba'udatan kana seekor reungit nyamuk. Jadi maksudna lain rek ngabodor
kaditu ka dieu tapi reungit anu bieu dijelaskeun teh kira-kira ieu teh dipake ku Allah ngajelaskeun jang nambah keimanan manusia dipake dina surah Al-Baqarah. Ngan dipake make nepikeun make bahasa rasa jiga bieu supaya gampang kaharti. Da ari maca ge ayat Al-Qur'an kadang-kadang teu harti kabeh leres kitu. Matak ditepikeun make bahasa rasa. Cenah ustaz teh karangkeun reungit ih ieu teh cek Allah diterangkeun dina surah Al-Baqarah. Allah wae ge la yastahi ayat riba masalah mabaudah bahwa Allah ge teu ngarasa era ngajadikeun kana saekor reungit hiji perumpamaan, hiji pelajaran pikeun naon? Pikeun manusia ningkatkeun keimanan ka Gusti. Cek urang teh geuningan cak-cak wae ku Allah diurus, cak-cak wae ku Allah diparaban. Komo anak incu urang tong hariwang eceuk boga budak sieun hirup kalaparan rek maot mah eceuk maot we tong hariwang. Nah teuing leres kitu loba kolot sok loba kasieun cenah anak incu urang kalaparan artina kayakinan jeung katauhidanna kurang padahal cak-cak ge dijamin hirupna ku Allah. Komo urang manusia asal daek kusik asal daek ikhtiar insyaallah urang bakal aya dina tanggungan Gusti. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal bahwa Allah anu bakal ngawakilan kana setiap permasalahan urang sadayana asal urangna daek tawakal ka Gusti Allah. Atuh semua alung kembang Tanjung rasa higar kembang mawar malati nu janten jajatining ati samojan nu janten kadedeh bulan dina tungtung dan daunan hejo ngemplok mantena lahir ngadalinding sapanjang peuting nyambuang sapanjang beurang negakeun kalimah thayyibah di masyrik dugi ka maghrib nu antukna dugi ka urang sadayana ukituna sholawat miwah salamna mugia dilumungsurkeun dikucurkeun tur diketerkeun ka baginda urang sadayana nu pangnyongcolangna salam marca pada yakni habibana wa nabiyana wa rasulana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tehilap ka para kulawargi sahabat tabiin tabiatna tur dugi ka urang sadayana mudah-mudahan anu sami hadir dina ieu saat tercatat bakal diaku janten umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam malah mandar bakal dipaparin sapatul utmati mantena amin ya Allah ya rabbal. Bapak Ibu sadaya kusin kuring dipika hormat sareng Allah dimuliakeun can mulai ngajina teh Pak karek mukadimah tulikeun tapi entok da abdi malah mun ceramah teh biasana ngajek kirek we ecet 2 jam ngan pedah geunah ayeuna mah geus sajam tadi kuneng nais abdi tinggal sajam deui tah ayeuna ceramah teh geus 45 menit tinggal 15 menit deui keun bae da amplop mah geus dirapet geus nu kejeun geus ayeuna oge dan geus dirap Cek maturkeun salam silaturahim ka ibu kali bapa wabil khusus ka pangarsa ajengan mudah-mudahan wasilah sim kuring silaturahim ka patempatan di aku dulur ku ibu kali bapa di aku santri jeung murid ku pangarsa ajengan di dieu janten wasilah isuk pageto lamun abdi ngaliwat ka ieu patempatan aya sindangkeun aya nyimpang-nyimpangkeun abdi mun percanten bieu eceuk nyasapna dugi ka Cibendak mohon mata buka deui we amplop nyasapna dugi ka Cibendak alhamdulillah jadi lain hayang telat eceuk ti bumi mah angkatna teh tabu setengah genep dugi we penyata Cimega teh di ditu eceuk da mega teh pan luhur naik we ka tong Ciapareng Cimega teh mudun ka dieu urang ditipu kitu nya ceuk alhamdulillah sim kuring ti Batu Jajar sarua jeung Kang Agni alumni ti Darul Falah lain ustad di YouTube ieu mah lain sarua di Darul Falah ngaosna teu lami abdi mah di Darul Falah mung ti tahun 2002 dugi ka 2014 jadi alhamdulillah 12 tahun di Darul Falah dugi ka dijurungkeun ku pangarsa AA ayeuna ngamukim di Batu Jajar terus muka pesantren karek boga 2 kobongna kobong pameget hiji kobong istri hiji doakeun ku ece mudah-mudahan sing aya dina kabarokahan amin tu ece ge mudah-mudahan sing barokah hirupna amin tah tujuan abdi ka dieu teh moal jauh tina nerangkeun barokah naon sababna da sabab abdi ngaos di dieu teh punten moal jauh nerangkeun rajaban da
lain acara narajaban nyage dina bulan Rajab. Ari ieu sasi Rajab sanes. Sanes ieu teh kaping hiji Bapak. Upami abdi telepat ieu teh kaping hiji Rajab. Bantat enjing upami bade saum teh saraung we. Insyaallah berarti moal. Da ece malah menyebut insyaallah teh moal. Sok we bilih teu percaya ece keur di sisi teras aya nu ngaliwat ece sindang heula insyaallah sindang moal. Teu geuning apa? Da cek abdi ece enjing sararaung insyaallah saum moal. Moal insyaallah. Da aneh insyaallah ti Kangjeng Nabi mah erek pindah ka dieu ke Cimega jadi moal. Tinggal naon. Ece lamun ditawaran sindang teh ulah nyebutin insyaallah ari keur ngaliwat kitu mah. Nuhun sanes waktos. Kan metara. Itu kemana wae atuh. Sok cobi ece ngaliwat hareupeun imah batur ece sindang heula insyaallah. Lamun Allah ngersakakeun. Nah, make jeung kudu lamun Allah ngersakakeun pancet Allah teh geus manes dibere kakawasan. Lamun insyaallah kitu teh kudu bajeung belok kanan urang. Insyaallah barikeun belok kanan. Insyaallah teh bari ngadulungsu urang. Lamun moal nyebutkeun ceuk urang hatur nuhun tina panawaranna bejakeun we sanes wa kakara susul ku insyaallah. Ece sindang heula aduh hatur nuhun sanes waktos insyaallah kalarasan nuju aya wagelan dipan. Gitu. Sindang heula insyaallah. Jadi we moal sama dengan di urang mah. Doraka we ceuk. Ya. Siapnya lamun ditawaran teh kumaha ya nama? Nuhun heula da geus ditawar. Hatur nuhun sanes waktos insyaallah. Tak kitu ceuk. Nu payunan ece teh jadi lain ustad YouTube budak santri sarua da abdi ge. Kira-kira lamun dina Yusom abdi ayeuna teh karek 30 tahun lah. Lain jalma pintar da turunan oge pun bapa ngan saukur lulusan kelas 2 SD. Pun biang mah teu kantos sakola sama sekali. Pun bapa bisa maca, bisa nulis. Alhamdulillah. Pun biang mah bisa maca teu bisa nulis da teu kantos sakola. Tapi alhamdulillah budak bungsuna nu keur payun ece ngobrol najan bodoh, ece najan goreng patut ke keur kuliah S3. Jadi nu hareupeun ece teh calon doktor. Calon profesor. Meskipun bodoh. Alhamdulillah. Bodoh nama bodoh ngantara eureun ingit ka sakola. Waktu Senin sakola, waktu Salasa ka sakola kitu terus ke sekolah bodoh tarap juara tarap berprestasi ari daek maka sekolah daek alhamdulillah beres kuliah S2 ayeuna majeng nuju kuliah S3 can beres wae kuduna mah geus beres kaburu ngabangun kobong kamari rada-rada doakeun ku ece sing aya rezekina jang ngabereskeun kuliah S3 amin amin budak ece sakolana sing laluhur amin di lantai 4 bager luhur si lantai 4. Nah, cenah ustad atuh ngaji mah ngaji we make jeung bari sakola ece aya bejana science without religion is blind, religion without science is blind. Ngerti henteu? Sarua jeung urang. Ece teu ngadi. Gitu, pokona mah aya bejana kitu we. Tanya doakeun we ku ece sadidinten abdi masih di Darul Falah ngadosenan pamilih mah abdi ditu di Batu Jajar Pondok Pesantren Darut Taqwa. Mudah-mudahan sing aya dina pangijabah Allah Subhanahu wa taala dijantenkeun pesantren anu pinuh ka barokah. Amin. Mangga urang ngawitan ngaosna bismillahirrahmanirrahim. Cek abdi jauh di Jugjug anggang di tente cek abdi ka dieu moal rangkeun nu lain-lain. Khususna moal wakan rangkeun bab Rajab najan aya dina bulan Rajab sabab di dieu judulna Walimatul Urus. Jadi abdi rek nerangkeun bab pernikahan meskipun akadna engke dilaksanakeunana dina dinten Minggon. Omat titik kasep bager Kang Agni khususna umumna kasadayana. Pernikahan anu sakitu endah jeung luar biasa teh amanat ti Kangjeng Nabi teh kira-kira teu seueur ngan hiji. Doa ti Kangjeng Nabi kanggo jalmi nu nikah oge teu seueur kira-kira ngan hiji. Populer doana bahkan sababaraha kali dilagukeun ku sababaraha penyanyi mah doa ti Kangjeng Nabi jang jalma anu nikah teu aya deui iwati kalimat barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a
bainakuma fil khair. Jadi Kangjeng Nabi ece nomor kahiji ngadoakeun kana pernikahan urang teh nu paling utama teh sing berkah. Pan ari urang mah kalimat berkah teh jiga heureuy ece. Lah jang naon atuh berkah cenah meuningkan beunghar we. Alus cenah jang naon atuh berkah mending kasek we. Alus cenah jang naon atuh berkah cenah budak teh mendingan sakola we. Aduh cenah jang naon berkah mending kabayar hutang we. Nu ngawi loba jelema teu kabita berkah sabab teu wau jeung teu apal teu ngarti kana berkah. Samarutna berkah teh perkara nu aya di surga we hungkul. Samarutna perkara berkah teh sesuatu nu abstrak we hungkul. Sabab teu kurang pinter ngonversikeun ceuk barudak ayeuna mah bahasana ceuk. Ngonversikeun tina berkah kana kahirupan. Kayak urang papai geura ceuk hiji-hiji. Jadi sakali deui Kangjeng Nabi teh ngawanti-wanti kana hiji pernikahan teh lain pitah kitu pitah kieu nikah teh ceuk. Lain kudu kitu kudu kieu tapi teu aya nu sanes di Kangjeng Nabi teh omat lamun anjeun nikah omat anjeun nikah teh kudu aya dina kaberkahan. Maka didoakeun ku Kangjeng Nabi barakallahu laka mudah-mudahan Allah ngaberkahkeun ka anjeun. Wa baraka alaika sabi taroskeun ka pangarsa ajengan. Da eceuk kalimatna aneh. Lamun dikaji eceuk ku barudak santri eta bakal panjang lalakon. Kalimat pertama barakallahu laka artinya mudah-mudahan Allah ngaberkahkeun ka anjeun. Kalimat kedua wa baraka alaika sarua artinya mudah-mudahan Allah ngaberkahkeun ka anjeun. Cek bahasa Indonesia tidak ada masalah cek. Tapi lamun dikaji ku barudak santri kalimat laka jeung alaika ngagaduhan makna anu beda. Mun panjang teuing dina mun dijelaskeun ayeuna. An kirang langkung ayeuna mah rek jelaskeun teh barokahna heula. Da loba jelema teu kabita ku barokah, loba jelema teu hayang barokah tadi sabab teu ngarti barokah. Gampangna geuceul para ulama sok nyebatkeun bahwa barokah teh ziyadatul khair, tambah-tambah kahadean. Urang hartikeun supaya gampang mere contoh. Sakumaha Syekh Ibrahim bin Adham kantos dialog jeung Kafir Zindi. Ece apal anjing punten. Ece apal anjing? Di dieu aya anjing di lembur henteu? Aya anjing di dia aya? Sanes nyebut anjing di lembur aya anjing? Teu aya anjing di dia mah? Nyahan? Aduh karunya eta anjing di Mararahan. Aya di lembur batur aya anjing. Teu aya oge di lembur batur. Aya? Adi kecil apa henteu lamun anjing anakan sabar hiji? Teu kantos? Kita harus ke anjing atunya. Anjing kecil lamun anakan kalau loba anak 7 8 genep 7 8 genep 7 8. Terbaru di Amerika mah aya anjing masuk Guinness World Record kecil. Aya anjing anakan dibika 24 sekali ngajur. Di dieu aya domba di lembur henteu? Aya. Ari domba lamun sakali anakan sabar hiji? 2. Paling loba oge 3, paling loba oge 4. Dina 4 lagi sok paeh 2 daun sababna teu pake kasusuan. Matak salaki loba nu maoti heula teh kitu. Teu pake kasusuan. Da anak domba ge anak domba pararae ku sabab teu pake kasusuan. Susu domba sabar kieu ceuk? 2. Ari anak mah sabar hiji 4 matak sok paeh 2. Ari eta boga susu sabar hiji. Tong era teh lain aib. Ece boga susu sabar hiji. Matong dicabak atuh. Cuma yang dicabakan di kantong di kana jero kudungkeun leungeunna kaluarkeun. Jeung nyabakan susu sorangan naon. Ari ibu-ibu di dia susuna sabar hiji. 2 ari anak sabar hiji. 5 salaki hiji matak maraoti heula salaki teh buka susu. Aya salaki getol nyusu budak maraoti heula. Ih garela. Matak abdi mah lamun teu kasusua teh ku majikan ka mana we? Ada kana susu bendera gitu kan. Berpenting mah. Daripada mau ti heula. Lain rek abah susu lain diteregeun. Ari lamun aya nu ekah mencit anjing mencit domba. Sok sing kompak meh teu tuluh da ngaji jam sakit teh tuluh tong beureum eueuh abdi hayang heula 12 kali. Lamun erek ekah mencit anjing mencit domba. Ari nu kurban mencit anjing mencit domba.
Lamun anu rek hajat di dieu satena sate anjing sate domba. Kira-kira euceuk lamun ditalumpi eta domba dipeucitan di lembur ieu loba kene anjing loba kene domba. Loba domba. Padahal domba mah anakna 2, 3, 4 bari sok paek sawareh teu kasusuan. Ari anjing anakna 6, 7 nepi ka 8 bari jeung tara dipeucit aya nu ekah ku anjing di dieu. Kasadayana dihaturanan insyaallah malam Kamis abdi bade eka pun anak ieu mah spesial ku anjing jaluna. Aya di dieu nu malam kitu teu aya teu hararaya teuing. Anger we domba eta dipeucit tunggal saat dipeucit tunggal waktu tapi domba nah euceut teu beak-beak. Bahkan di unggal lembur teh terkadang lamun disurvei loba kene domba tinibatan gambar kepolotot atuh anjing yang si eta Jakaria mana si eta si Jakaria anjing menang nyebutkan anjing tau menang ari ka anjing mah ulah teh jelema disebut anjing aya jelema ngaliwat ka mana anjing kemenang teh mah naon sababnya perkara anu suci dinajiskeun maka disebutna murtad ucapan ceuk Rasulullah topik mah kitu pernah ngadenge pakai lain bisa masak ari ka anjing deui mah nyebut anjing teu naon uca aya ngaliwat uca terkesel aya anjing ngaliwat anjing teh ceuk teu naon asal ka anjing we aya ngaliwat anjing anjing teh dasar anjing teh mah anjingeun Indonesia anjingnya bapak si anjing asal ka anjing deui teu naon biar kok enak ka anjing saking hayang sopan aduh dede anjing oh jeung emprak deui ah nu urang teh emprak deui mah onang deui bae teraskeun nah